Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Patepang deui sareng abdi Cep Heroyali wargi Jawa Barat Muti Bogor bade nyangakeun tembang-tembang Sunda. Tembang nu ayeuna bade disanggakeun judulna Misteri Lebak Cawene. Karangan abdi nyalira Cep Heroyali. Mugi tembang ieu tiasa ngahibur urang sadayana khususna wargi Jawa Barat, umumna warga negara Indonesia. Pangga nyangkakeun. Aya naon di Lebak Cawene nepi kiwari jadi misteri iraha kabuka Lebak Cawene nepi kiwari diwanti-wanti engke jagan aya sora tutunggulang tengah peting di Gunung Halimun eta tandana disambat turunan urang kuno reka windi Lebak Cawene tapi ulasina talangke sabab talaga bakal bedang tapi ulasina talangke sebab bakal aya musibah saha nu rek kawin di Lebak Cawene nepi kiwari jadi misteri kunaon talaga bakal bedang kabeh urang kudu waspada urang kudu eling jeung nyiapkeun diri ulah kabawa ku obahna zaman buta nu baruta ayeuna makin bedegong ngaleuwihang si kebobule arenya nama lobana bakal kenyaho zaman manusia di kawasan kusato hayurang ayeuna siar eta budak angon nu mariang pindah ka Lebak Cawene aya naon di Lebak Cawene nepi kiwari jadi misteri iraha kabuka Lebak Cawene nepi kiwari diwanti-wanti Lebak Cawene. Mangga hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.